وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Araya nah atuh teu kompak ngajawab salamna. Siap sakali deui siap. Moal ngamek, moal punung, moal ngongkosan, segala moal aing. Tilu golongan jalma nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma anu sare, kadua jalma anu bonge, katilu jalma anu eueuh akalan strip miring jalma anu gelo. Mudah-mudahan anu ngajab salam sim kuring kalayan dibarengan kumadah anu ikhlas hiji sing dihampura dosa ku Allah, amin. Mudah-mudahan anu ngajab salam sim kuring kalayan dibarengan kumadah anu ikhlas sing dipengengkeun rahmat magfirah Allah, amin. Mudah-mudahan anu ngajab salam sim kuring kalayan dibarengan kumadah anu ikhlas anu ngagaduhan hutang sing kabalayar, amin. Tararik kana hutang mah euy. Tauqidan labdian mukarraron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu pantarik ngajawab salamna panggede hutangna siata.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'ala ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi ay al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, salasum min makarimil akhlaq an ta'fuwa liman dolamaka al-hadis. Wa qala al-ulama fi kitabil Barzanji, wa utiyat ummuhu bil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah sarta hamdalah nu jadi wiwitan mangrupa lawang carita sejaati nitipkeun diri nyangsangkeun rasa ka Allah azza wa jalla. Tegakantun tegilap diiringi ku sholawat sinareng salamna. Pamudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun, dikucurkeun, tur digoloncorkeun ka junjunan alam pahlawan reformasi Islam sedunia, pendobrak maksiat, pembawa syahadat. Dia bukan Superman, melainkan dia bukan satria baja hitam, tapi dia baginda kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun kasadayana keluargina, ka para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatna. Mudah-mudahan jaga di yaumal qiyamah urang sadayana kenging syafaatul udmati mantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah, wabil khususil khusus para kiai, para ajengan anu nyenyepuhan di ieu qaryah kampung naon gelis, kampung naon tong bari molotot atuh kebon baru. Alladzi lam yudkar ismuhum, anu moal tiasa disebatkeun ku jisim kuring hiji-hijina, namun insyaallah moal ngirangan rasa hormat jisim kuring terutami para ajengan, para awqat, penata waktu, penatara acara, MC protokol, tianamina anu ku jisim kuring sangat dipika hormat. Ashabul wilayah, bapak aparatur pemerintahan, tikawit atasan dugikeun ka bawahan, baik tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat camat, tingkat bupati, gubernur, beh dituna tingkat presiden. Alhamdulillah nampak hadir di payunan urang sadayana pangersa Bapak Kades ku anjeun. Mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana ngageuyeun ngawungku dina ieu pakampungan, mudah-mudahan mantena kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tegakantun
Nuhun ibu-ibu miwah para bapak sadayana, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, remaja, remaki, remako, rematik, araraya anu kudu simkuring dipika hormat kum sadayana nu hadir dina ieu waktos anu moal tiasa disebatkeun ku simkuring hiji-hijina katamihna teu nyaho ngaranna. Mudah-mudahan we teu ngapor teu ayeuna teu ngirangan rasa hormat di simkuring insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Tegilap di simkuring nyanak rekan-rekan ibu, alhamdulillah orang tua di simkuring pengersa Bang Haji. Berikut MMC Mubalik Muda Cianjur, alhamdulillah rekan-rekan di simkuring. Terus alhamdulillah nyanak rekan di channel YouTube NRN. Terang te NRN gelis kurang kenalkeun heula. Channel itu NRN adalah Nurul Rahman. Nurul Rahman. Matak buka ibu nini ngagaduhan YouTube tadi dia. Teng gelis ngagaduhan YouTube teh. Sok buka didinya ayat channel NRN. Tolong bantu dengan lillahi ta'ala. Caranya ketik subscribe, jangan lupa tak eta palinter geuning di dia mah. Hadirin rahimakumullah. Sateacana jisim kuring ngababarkeun naon rupi anu patula patali sinareng ieu acara. Sim kuring bade memperkenalkeun heula diri wios ibu. Wios neng gelis naon sababna karunya nini di tukang belah ditu alohok weh geuningan ieu balik menikah kasep di mana beureun jolna kasep teh ibu kasep teh neng menyating gelis atuh ibu sabab ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak palinter geuningan tak sayang makanya tak cinta makanya tak rindu makanya tak ngangen. Palinter karena nyanyi mah cik di mana-mana lamun bisa neraskeun kana nyanyi tamtu bakal bisa neraskeun kana ayat suci Al-Qur'an. Siap pamili teh siap meureun we bieu kana nyanyi atuh barisa cik sakali deui tak kenal makanya tak langsung geuningan cik kinten-kinten pamili tes ku simkuring ayat suci Al-Qur'an siap neraskeun siap neng gelis moal punung bisi ke punung siang menang balik nu kamari mah geuning di tes ngaji moal dionang deui sia moal kitu moal urang bagi dua usabab dari dia aya dua kelompok nu ieu kelompok A nu ieu kelompok B wios bade A heula bade B heula A heula wios A heula wios sabab nu pangdeukeutna ge grup A cicing grup B nu ngajawab nyari buntu siap grup A heula siap meureun we bieu bisa neruskeun kana nyanyi di mana-mana bisa teruskan kana nyanyi kudu bisa teruskan kana ayat suci Al-Qur'an. Siap lantangkan suaramu. Oke siap tuluykeun ayatna cing grup B. Bismillahirrahmanirrahim. Doaan ngejawab Allah lagi dengan baik. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibu araya diam aja sariwawan ya tos taruang teh acan sarua simkuring ge encan cik grup A teh bisa ngajawab siap grup B siap mana grup B mana ada kehalangan ku tanggal jauh itu siap grup B siap lantangkan suaramu untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an siap siap tong deg-degan biasa we Bismillahirrahmanirrahim
ini geus deg-degan we hatena mah. Inna a'tainakal kautsar. Gusti palinter geuning grup mah. Oja hampura nini di tukang bieu geus nyempot we kieu. Aduh aing geus sia di surat teh nyaho ari barang inna a'tainakal kautsar. Pasoli li rabbika wanar. Ustaz eta mah surat langganan. Hampura ibu hampura. Geuning grup amat teh pada risaeut geuning. Siap sakali teh siap. Grup A siap, ulah keelekeun grup B atuh. Siap. Cing grup B ulah ngajawab. Siap grup A siap. Cing. Bismillahirrahmanirrahim. Guru tarik atuh kos nyebut Allah nah. Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah tarik itu bisa nggak jawab aja grup A. Cing sugan ka grup B siap, grup B siap. Sing tarik lantangkan suaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 100 buat grup B. Atuh damereun we, cenah atuh ari grup A mah teu warawuh, ari grup B mah warawuh. Alhamdulillah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak ngangen. Ibu teteh akang alhamdulillah sim kuring lahir dari seorang ibu ece kabeneran boga indung teh awewe di ece nyeting lalaki ece teteh kakang alhamdulillah orang tua saya nganamian kajesim kuring teh Muhammad Najmuddin Ali naon cenah oh eta we pokona mah. Namun alhamdulillah sim kuring ti tanggal hiji ece kurang keliling tengah penting neangan mudah-mudahan kalebetkeun kana ridona Allah cenah ceuk batur mah sim kuring teh sembara muda ting pedah pemajikan juga Nyi Parida sugan ngan di mana-mana aya sembara beh dituna aya parida berarti aya maklam mana maklam pirna anapun tanggal cau sugan di mana linggih najisim kuring aja linggih najisim kuring teh di kampung Nangeleng desa Desa Neglasari RT na RT 2 RW 2 ngaran Bapak RT na ge Bapak Agus bisi teu percaya sarusul ka ditu kecamatan Cikalong Kulon belah mana atuh pami ece di dieu di Karang Tengah itu leres pami ibu di Karang Tengah ka ditu tuh bade ka Cikalong angkat heula Karamayana turun heula di dinya balanya heula ece meuli bubuahan atuh meuli naon teras ka mana ka Cikalong Kulon di dinya sebelum alun-alun Cikalong Kulon aya perapatan simpang 4 lurus di dinya kirang langkung 100 meter aya pelang pesantren Riyadul Muttaqin doana ti para sepuh sadayana. Pokoknya mah ibu ti pelang pesantren lebet kirang langkung 100 meter palih mana tuh moal hese ece pokoknya mah neng gelis aya imah 2 tingkat belah kenca mobil Avanza 2 belah katu motor Mio nage 5 imah tatangga tete ece dan boga pokoknya mah ece di pangkerna aya bangunan 3 tingkat kursi nage 68 gitu bisa terpercaya ari tung kaditu sekolahan tete ece mata rorompok di sim kuring makang deket sekolahan pokoknya mah teu hese ece aya pelang didinya RSSS nate 15 ece rumah sangat sederhana sekali sisi susukan tungtung nate santai sholat welah pokoknya mah
Matak mangga kanggo urang dia pada silaturahim kaji sim goreng di atas 24 jam insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ku ayana menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu patele-tele, ceci penting anu tecicing disusul ku berang dipapa ku bulan. Gentosna tahun ka tahun teu karasa kurang sadayana kusabab urang betah hirup di alam kusabab urang betah hirup di alam dunia. Mudah-mudahan segedap panitia ngumpulkeun ka urang sadayana gekna calik dina ieu patempatan kalayan ngepatkeun dua panangan ngalangkahkeun dua dampal sampean hiji Allah mikarido ka urang, amin. Mudah-mudahan calikna urang kalayan ngepatkeun dua panangan ngalangkahkeun dua dampal sampean gekna calik dina ieu patempatan urang dihampura dosa ku Allah, amin. Mudah-mudahan calikna urang kalayan waktu menunjukkan jam 9:30 aja teteh kakang simkuring bade naros heula ka urang dieu galibna di mana-mana pangaosan ngawitan tiba dana tepan Isya sok rengse dugikeun ka tabu sabaraha di dieu aja tabu sabaraha neng geulis siap setengah jam lamun simkuring ngaos siap sajam siap siap kene sajam setengah 2 jam setengah 3 jam 3 jam 2 cari cing sia di dieu nek mulang simkuring mah bener geuningan ece urang dieu mah ahli ngawados ya gimana ngaji ka subuh. Hadirin rahimakumullah, simkuring waserting mubtada wasengting khobar margi menggundur-gundur waktu calikna ngariungna urang dina ieu waktu siji rek memperingati kana kelahiranana Kangjeng matak pangna disebatkeun dina bulan Rabiul Awal ieu tiasa saur ulama ngabahasakeun dua bahasa, hiji tiasa urang nyebatkeun maulid, kadua urang tiasa nyebatkeun maulud. Pami urang dina ieu bulan Rabiul Awal ngabahasakeun bulan maulud saur para santri mah nyanak segat tina isim tina naon nyanak bahasa walada yalidu lidata wa waldan bahwa walidun wadaka mauludun. Naon atuh hartosna pangna dina bulan Rabiul Awal disebutkeun bulan maulid sabab segat isim maf'ul dina bulan Rabiul Awal ieu aya sejarah anu dilahirkan. Kadua ibu tiasa saur ulama ngabahasakeun dina bulan Rabiul Awal ieu teh tiasa ngabahasakeun bulan maulid. Naon segatna saur ulama tata bahasa nyanakna tina isim zaman. Jadi pangna dina bulan Rabiul Awal ieu dibahasakeun bulan maulid segat isim zaman. Zaman waktu dilahirkeunana junjunan urang Kangjeng Rasul. Aja teteh kakang tapi kunaon geuning urang dieu sok ngabahasakeun teh kadang-kadang lain maulid kadang-kadang lain maulud urang mah sok ngabahasakeun teh naon muludan urang mah tapi kan kamu nyong-monyong nyebut lagi geuningan aja rek ka mana rek mulud dah hapunten Kang kadang-kadang pan urang mah letah Sunda ari letah Sunda mah kumaha ngeunaheun diucapkeunana leres teu ece leres teu neng geulis tapi kadang-kadang Kang hapunten dina Sunda itu pambabarina bahasa anu disingkat dina katuangan eta dina
Sunda. Mana survei membuktikan ci di urang dia aya comro. Naon comro? Oncom di jero aya gehu. Naon gehu? Toge jeung tahu. Aya misro. Naon misro? Amis di jero. Tuh tepikeun ka hese eceuk nyingkatna didinya wortol aya, tarigu diasupkeun, mie kadang-kadang disesepkeun, tepikeun ka hese nyingkatna, bahkan disebut teh ceuk urang dieu manaon bala-bal hese nyingkatna eceuk bala-bala teh. Tapi hapunten Kang, dina bahasa Sunda teh geuningan bahasa anu panghesena. Cenah cek peneliti ahli bahasa, termasuk bahasa Sunda itu bahasa nupang sesahna. Naon sababna eceuk cenah dina Sunda mah pada melanda kitu-kitu kene tapi bahasana seueur leres. Cik survei membuktikan urang kampung ieu, kampung naon ieu teh? Kebon Baru, urang kampung Kebon Baru ieu ngabahasakeun dahar aya sabaraha hiji. Sok bantuan neng geulis. Hiji dahar, kadua, katilu, kaopat, ketuang wae tadi. Balikan deui meh kompak. Hiji dahar, kadua, katilu, emmam, kaopat. Padahal di imah tuh baca Inggris. Naon neng bahasa Inggris namakan? Ulah dituluykeun atuh. Oce nyebut ieu teh sok rada ngageter sim kuring mah. Sok hayang ditungtungan ku el teh. Naon? Oce kamari masih kuring ngaos daerah itu tuh daerah Pakaleran. Oce bahasa Inggris namakan naon? Kang hampura sim kuring mah satungtung ngaji ece dengekeun dengekeun satungtung ngaji di tanggal hiji teu wani nyebut bener na ge teu wani da sim kuring mah dari urang dieu warani aing ari bieu mah nyontokeun ece cing bahasa Arabna dahar naon uklun hiji cing Ustad sedang makan kucing pun ikut sarwa coba lamun bahasa Indonesia kucing nuju emak, ustad nuju lolodok dibabet tiga nanti ku ustad. Toh itu dina bahasa Sunda. Matak hapunten neng gelis urang ulah gengsi menggunakan bahasa Sunda. Geningan bahasa Sunda teh termasuk bahasa anu diakui. Alhamdulillah. Matak ece ulah turutan urang ditu ece kadang-kadang sok aya nu kieu ayeuna gawe di kota mung tibang 2 bulan lompat deui ka kampung Gusti mending geus embung ngagunakeun bahasa Sunda. Aduh kamu dicari ke sana ke sini ternyata nongol di dia Gusti atau rek Sunda ece rek BI. Hadirin rahimakumullah. Dina ieu bulan Rabiul Awal matak disebutkeun bulan Maulid atanapi bulan Maulud sadayana umat Islam dari kampung dari kota di mana wae ayana berbondong-bondong sok ngayakeun memperingati kana kelahiranana Kangjeng Rasul. Bahkan hapunten ibu di mana-mana urang dongkapna bulan Maulid can ngayakeun muludan geuning sok ditatanyakeun leres ceuk ece teh pade KM geuningan di masjid can muludan rek iraha tuh ceuk menjadi ibu teh ajengan geuningan di madrasah can muludan ari nanyakeun mah bisa ari udunan tara. Alhamdulillah dina ieu bulan Rabiul Awal segenap reng-rengan di ieu DKM memperingati kana kelahiranana Kangjeng Rasul. Ibu ece teteh kakak lamun dibahasakeun jeung urang dieu mah ieu teh naon mengenang sejarah naon dilahirkeun jeung bahasa urang mah urang dieu ulang tahun
osok urang ulang tahun aja putra urang osok ulang tahun kan hapunten Kang kadang-kadang dina ulang tahun teh hiji aya ulang tahun hari kelahiran leres kadua ulang tahun teh aya ulang tahun hari pernikahan leres bahkan aja dina ulang tahun hari pernikahan tahun age beda-beda hiji aya tahunna teh lamun 25 tahun masih kene utuh rumah tanggana disebutkeun tahunna ge tahun emas leres teh bisa lepat ceuk bahasa barudakna manaon uniper naon seuri eta pokona mah aja lamun masih kene rumah tanggana utuh 25 tahun disebutkeun ge tahun perak masih kene butuh umurna dina rumah tanggana 50 tahun disebutkeun ge tahun emas 75 tahun masih kene butuh rumah tanggana disebut ge tahun naonnya tembaga gitu 100 tahun aja masih kene butuh rumah tanggana disebutkeun ge tahun besi sugan tuh aja bahkan aya ulang tahun teh tepung tahun teh hari kematian leres cing ieu teh rek memperingati naon pan bapa maneh ieu teh geus ayeuna tepung tahunna ngantunkeun alam dunia matak disebutkeun ge naon haul apa itu haul adalah mengenang tepung tahunnya meninggalnya alam ngantunkeun alam dunia tuh namun hapunten aja ulang tahunna Kangjeng Rasul jeung ulang tahunna putra urang kedah benten aja nah kumaha hapunten Kang ulang tahunna urang di ditu di lemur jisim kuring galibna aja sami teh jeung urang dieu ari galibna putra urang ulang tahun sok kumaha neng galibna urang ayeuna ulang tahun sok kumaha aja sok tara ulang tahun putra aja sok kumaha Kang hapunten kadang-kadang di ditu mah ulang tahun teh aja galibna nyieun kue sing badan terus kue diencelok-encelok luhurna aya lilin sami teh geuningan di dieu elmuna meureun aja geuningannya nyieun kue anu badak terus diencelok-encelok di luhurna lilin kadang-kadang aja lilinna teh kumaha umur leres lamun budak umurna 2 tahun lilinna teh 2 leres lamun budak umur 3 tahun lilinna tilu lamun budak umurna 4 tahun lilinna 4 jadi aja teu kedah naroskeun ieu teh budak teh ulang tahun anu umur kasabaraha tingali we lilina 1 2 3 oh berarti anu ka 3 tahun aja neng geulis kamari di ditu aja aya budak bentuk geus panon geus kurang nenyo ayeuna buuk geus bodas aja budak kene umurna 87 tahun hayang ulang tahun neng nini umur 87 hoyong ulang berarti lilina sabaraha hiji aja berarti lilina sabaraha hiji 87 aja dibawa ku incuna tuh bari kubai ke boy incuna teh nya bari nyanyi dia aja selamat ulang tahun kami selamat panjang umur kami doakan dibawa kue nanti aja ku incuna bari eta lilin anu 87 diseuneut kudu jadi incuna geus lilin hurung ceuk nu jadi incuna bari empra nini tiup lilinnya tiup lilinnya oce hampura nini umur 87 tahun tidak niup lilin 87 cik rek kumaha eta nini oce dikeun kareng haprek hok ayeuna niup kana eta lilin sakali ditiup teu parem 2 kali ditiup teu parem keneh wae oce ieu nini penasaran napas disakaliguseun hop
kusabab geus kolot atuda oce napas bisa kaliguskeun nyelek kana dada akhirna ngajongkeng ka tukang maot harita oce tetulus ulang tahunna anu tadina hayang panjang umur kalaka pondok ulah gitu-gitu teh ingat oce nya tah lahirna Kangjeng Rasul dina ieu bulan Rabiul Awal kumaha urang mah berbondong-bondong naon pastabiqul khairat berlomba-lomba tina amal hari kusabab dongkapna ieu bulan Maulid damel kesempatan kurang sungguh supaya urang ayeuna tambih-tambih mahabbah ka Kangjeng Rasul dawahan ulama meningakeun di mana-mana dongkapna ieu bulan sasih Maulid mangka seueurkeun ngaoskeun solawat sabab ada keterangan mengatakan man ahabba syai'an faqad aktsara dzikruhu di mana-mana urang ngaku cinta kana hiji perkara mangka kudu loba nyebatkeunana urang cinta ka Rasul urang cinta ka Rasul neng geulis urang cinta ka Rasul cinta buktoskeun dina ieu wangi ayeuna hiji urang secara ngagungkeun sinareng ngamuliakeun kana kelahiran mantenna kadua urang seueurkeun ngaoskeun solawat ibu teteh kakang urang bade kulem sate acan kulem mangga urang seueurkeun ngaoskeun Gusti nu Maha Suci kusabab dongkapna ieu bulan Maulid abdi bade ngaoskeun shalawat ka baginda Nabi mudah-mudahan shalawatna abdi sing disaksian ku Kangjeng aja ngaoskeun shalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi Bang Asyara ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat asyraqal badru alaina fakhtabat minhul budur misla husni kama ra'ayna qatu ya wajh sururi Allah ya Nabi maka sadayana ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat di yaumil akhir pamugi abdi sing janten hiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi Allah ya Nabi
Ya Habib salam alaika salawat mangga ibu teteh kakang urang seurkeun salawat tina ieu bulan mau ibu di bumi bari sasapu nyeurkeun ngaoskeun salat mangga bari sasapu ngaoskeun shalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ibu bari ngagoreng didinya aya goreng tempe jeung goreng tahu kusrang kosreng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ibu bari ngasuh murang kali daripada dinangna dinengnek si nongnong si demplek mah mending kene ngaoskeun sholawat kang ibu bari ngasuh murang kali dah geuningannya si geuli si kasep atur nuhun kang aduh alhamdulillah aya duh ngeunah-ngeunah mah dadak beuting kieu mah lain seprit cai nenen aja cai susu bahasa lemes tanawan hene tapi seprit ge alhamdulillah aja hapunten di mana-mana urang nuju ngasuh murang kali pek ieu budak urang teh ceurik indungna tukang sinden bener aja tang lamun indungna tukang sinden bapana tukang sinden beureun ka budakna ge kitu suganya tapi henteu je sarua we sok sanajan ieu budak anak polisi anak tentara sarua budakna mah oa-oaana mah galib jeung urang sugan kieu bapakna ieu tentara indungna nya kitu deui anggota polisi anakna sarua oa-oaana mah sugan kieu oa henteu aja sarua we di mana-mana putra urang hapunten ceuk urang teh ayeuna ceurik ceuk nu jadi budak teh oa kadawek nu jadi indungna teh aja didinya bari nyusuan teh urang ngaoskeun sholawat teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam depan kadang-kadang ece urang bahkan jadi budak teh ku sabab deudeuh sae geuningan tepikeun ka ku sabab deudeuh kan jadi budak tepikeun ke teu wau ka budak sorangan ge do dinangna dinengne ojo ieu budaknya ieu budak saha pancen tetangga teh budak sia lah ieu maka jeung teu wau eta ka budak aja kusabab naon urang ayeuna bunga ayeuna kusabab nyaah kanu jadi budak pan disebutkeun ge geuningan si laja si ratu nyebutkeun ge ka budak teh laja geus we pacem teh eta budak teh ku laja kusabab naon urang nyaah kanu jadi murang kali mangga seueurkeun ngaoskeun salat dunia maka pangpayuna sejarah mengatakan Allah pangpayuna ngadamel cahaya na Kangjeng Rasul sabaraha jarakna bi alfaini 2000 tahun lamina santos Allah nyiptakeun cahaya na Kangjeng Rasul lamina 2000 tahun neme ku Allah dibagi-bagi eta cahaya intisari tina cahaya na Kangjeng Rasul ku Allah dilumpatkeun ka alam dunia ku Allah dilumpatkeun ka langit ku Allah dilumpatkeun ka urang selaku makhluk aya sasatuan aya tatangkalan eueuh mata urang teh ibu hapunten urang teh naon ieu teh syukuran ka Allah dupemeh Allah ngadamel cahaya na Kangjeng Rasul urang syukuran ka Allah bimakna ijadi saur ulama urang ku Allah dijadikeun manusia urang ku Allah dijadikeun manusia ulah bari molot atau nyebut siana manusia gitu
Ibu geningan alhamdulillah urang ku Allah teh dijadikan manusia anu mana ieu manusia teh geuning cek Allah kuningakeun dina ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu teteh kakang kurang teh makhluk disebatkan jalmi teh panghade-hadena dadag pangadeg tina jangkungnya rupa urang teh panggagahna tibatan dibandingkeun jeung sato, dibandingkeun jeung me, dibandingkeun jeung doma, dibandingkeun jeung monyet komo bari dibandingkeun jeung tatangkalan mah ieu teh naon mulia keneh urang tina dadag pangadeg tina jangkungnya rupa. Alhamdulillah. Urang kantos teu napa kurang Allah nyiptakeun awak sakujur urang tiluhur sausap rambut dihandap sahibas dampal cik kinten-kintena urang kantos teu acan napa kurang ece araya urang kantos teu acan napa kurang dadamelan Allah anu aya dina salira urang. Gusti paingan pantes cek ulama di mana-mana urang tapakur kana dadamelan Allah mangka ieu teh ibadahna ge padilahna langkung-langkung aja cing tapakuran. Allah nyiptakeun dua sojak payeuneun urang pantes teu aja pantes teu neng Allah nyiptakeun dua sojak make jeung dipayun teu ditukang pantes teu kumaha lamun Allah nyiptakeun panon euceuk ditukang rek kumaha kalieu ge hese Allah nyiptakeun ayeuna pangamuk make jeung aya liangna teh bari kahandap teu kaluhur coba lamun liangna kaluhur rek kumaha samun hujan ngarapek jiga teh aja cik tapakuran cik urang tapakuran ceuk Allah nyiptakeun awak sakujur urang dugikeun ka Allah nyiptakeun bulu anu aya tina awak urang beda tempat beda ngaran leres. Lamun Allah nyiptakeun bulu tina doma sadayana ge buluna ge sarua ngaranna bulu dom cik ti luhurna disebatkeun bulu naon bulu dom sugan kana sukuna disebatkeun bulu naon bulu doma tapi Allah nyiptakeun awak sakujur urang ti luhur sausap rambut dihandap sahibas dampal beda tempat beda ngaran leres cek bantuan survei membuktikan ece bantuan celok dina luhur sirah Allah nyiptakeun bulu disebatkeun bulu naon bulu orang pantes teu ece gagah teu neng gagah kan tepikeun ka barudak zaman now zaman sekarang mah geuning dirupa-rupa ece eta buuk teh nu hiji hejo nu belah dieu beureum nu ieu koneng dihareup lajak disebutkeun main kaleci aya keneh teh di dieu kadang-kadang geus eueuh TTK aya nu main lang-layangan aya aya main bebedilan main pangal leres enyong-enyongan leres ari barudak zaman ayeuna mah hapunten ceuk geuningan geus make naon make hap didinya ceuk rupa-rupa dina HP teh aya Facebook neng gaduh Facebook teh temankeun M Najmuddin Ali YouTube naon Sembara Muda NRN Nurul Rahman alhamdulillah ojo hapunten ayeuna mah barudak zaman ayeuna mah permainanna ge geus main leungeun dina HP didinya aya ini kalau Facebook di dia gaduh bener galawul euy ini ayeuna mah ka Gusti eta ini di ditu mana ojo rek ka sawah teh make jeung dipoto heula majarkeun rek OTW cenah ka tah mawa HP sim kuring ge HP mahal aja tuh bari di dieu ojo di dieu cetok di dieu pacuah cetrek dipoto heula hiberkeun we kana Facebook OTW ngaramet pidoana Gusti ka ngaramet di OTW-keun aja ini zaman now hapunten kan matak geuningan hapunten aja ayeuna mah geus beda pergaulan ge hapunten bobogohan zaman ayeuna jeung zaman kapungkur benten leres teu neng nah kumaha
simkuring dapat info dari nini ayeuna eueuh perang ora eta nini teh Gusti eta nini curhat ke di simkuring aja Kang Ustad nah kumaha ini ari baheula mah bobogohan jeung zaman ayeuna geuning beda nah kumaha ari baheula Gusti Kang Ustad bobogohan zaman baheula mah hayang penak teh hese leres teh bageula mah hayang penang teh hese ngakuma bageula mah ketemuan teh di sawah di lebak jeung di tongoh aya lebak jeung tongoh di dieu aya keneh lebak jeung tongoh neng geulis terang ke lebak jeung tongoh kadang-kadang Kang geus teu rapaleun ena lebak jeung tongoh nah di mana ceten ini ketemuana di sawah nah kumaha Gusti mudah-mudahan ku memperingati nak Maulid Nabi urang kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ayana kitu simkuring hapunten hampura kasadayana para kasepuhan para kiai para ajengan simkuring kumawantun aja nyarios dipayuneun para kasepuhan intina simkuring ieu mah etang-etang diajar ngetak hitung-hitung diajar ngitung simkuring teh geuning bingah amar watasuta geuningan simkuring teh diaku dulur ku urang dieu alhamdulillah mata di mana-mana simkuring geus diaku dulur ku urang dieu ibu rumasa simkuring geus jeung dulur mata kapunten cariosan simkuring rada kasar wios da simkuring mah turunan makhluk kas da urang dieu mah geuning turunan makhluk hal penjuring berenang hapunten aja hapunten mata bila aya tutur bahasa anu kirang raoseun anu ngablentur kana tuur ngablentrang kana tarang nyeletit kana ati sanubari eta mah ulah kirang-kirang hapunten bade ngahapunten bade moal punung moal ngame insya Allah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam lemari, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Buah mangga, buah kedong-dong, buah semangka itulah nama buah-buahan. Wal ampu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاء